drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Tumben ini teh Neng kamu ngajak aku lunch di sawah. Emang kunaon gitu Jasmine? Aduh. Ya, ente kunaon sih. Ini mah cuma nanya aja gitu, sekedar bertanya. Oh, pan kemarin kamu teh geus naktir Neng seblak. Jadi sekarang bagian Neng naktir kamu gitu. Oh, Fed. Feda aku mah nggak neraktir. Aku mah cuman kayak mengmerkan hungkul. Kan kamu ngomong digantian. Mana suknya digantian kayak gini? Mana? Alah, mending kudu digantian Jasmine dah henteu loba atuh. Henteu loba cina sakitu kamu mah 53.000 oge. Mana gantian nih? Manya mang mayarkeun deui. Mana gantian? Jangan satu heung ke koneng digantian. Tapi di imahnya soalnya neng mau duit. Digantian 50.000. Nih 50.000 hari kamu kan 53.000 cik si A itunya juga. Nih gimana sih? Gak mau aku mah gak mau kurang. Harus fast 53.000. Nih baik atuh Jasmine 3.000 nama teh kudu. Virage 3.000. Virage. Ya udah atuh aku anggap saudara aku aja 3.000 mah. Segera teh gerantangna geura buka ih. Sabar. Yuk pilih heula. Koneng ya. Thank you. Apa aja itu teh isinya Neng? Ini teh isinya adalah tahu bubuk dan pindang. Tahu bubuk. My lovely tahu bubuk. Ini kesukaan aku. Mana aku minta. Ya. Satu lagi atuh. Thank you Neng. Akhirnya aku makan tahu bubuk. Enaknya. Yang pasti enak atuh Jasmine, sahala anu nyeuna atuh Mama Neng. Bisa nih mama kamu masak nanya ya. Tapi nah eta teh meni loba-loba teh Neng mawana. Nah emang kunaon kitu Jasmine lamun Neng mawana loba? Nya, teh naon sih aku mah. Bes ya mama kamu teh belum dahar gitu tapi dengan sangguna geus dibawa KB jadi kan kasihan dia makannya sama apa. Si Neng kumaha kalakuan geranya dengan sangu digubuk kabeh. Jadi we inu teh dahar jeung mie hungkul dasar budak geus tunjung. Aing tenang naon Jasmine santai. Si mama da geus dahar jadi tenang naon dibawa kabeh ge. Oh gitu ya udah tuh mana sanguna im anya tahuna hungkul mana sangunya. Iya keras sabar kamu teh. Yuh. Thank you. Satu jadi atau mending maneh teh. Ya like that. Pindangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan sama pindang sama tahu bubuk. Gimana itu sih koneng malang layangan? Kayaknya atuh menang layangan meren. Kalian gening ini saya guys sini. Antep kan Jasmine tong ditanya, antep kan. Tong dijawab, tong ditanya, tong dijawab. Nah, ini teh kadon dari yang icatanya teh. Oh, kalian teh lagi makan ya, matak tengah jawab Ica teh. Kalian mama nih makan teh tengah ngajakan Ica nih. Ya baik, atuh Ica gimana kita? Iya, emang siapa Allah mau kita ajak? Allah siapa? Ica kan besti kalian, emang kalian poho, kalian amnesia ya. Ini besti cenah Jasmine. Perasaannya Neng mah teh boga ada besti anu tukang ngadu mah. Heeh ya Neng. Neng kita mah tidak berbesti alias punya besti yang tukang membocorin rahasia. Apa ini teh? Kalian lagi nyindir Ica maksudnya ini teh? Iya, kenapa? Kamu merasa tersindir ya? Itu oke sih. Emang Ica ngadu naon terus ngadu kasaha gitu. Alah, tong pura-pura ngomong lah Ica. Emang Neng tak apal? Kamu ngadu kalau mah Neng indet ngeblak ke Cikalong. Emang Neng tak apal, ha? Oh, eta apa dah Ica mah hentu ngadu. Ica mah ukur ngajawab pertanyaan mama Neng hungkul dah. Emang mama Neng nanya naon gitu Ica? Nanya iya mama Neng teh cenah aya si Neng nah acan balik. Cek Ica teh si Neng mah indet ka Cikalong we tanya si Jasmine nyeblak. Kira kitu hungkul dah. Pira cenah Jasmine pira cenah. Pira cenah kitu teh. Dari kencak gara-gara kamu ngomong kitu Neng jadi disusul kali itu kamu teh nih. Naon sih? Iya, kita teh keur menikmati seblaknya. Hore ditu teh keur nikmat makan. Datang mama si Neng jadi we hancur labur semuanya. Jadi we kudu dibungkul seblaknya. Iya atuh maaf Ica ngomong gitu ka mama kamu Neng. Bu
Naon ngamaafkeun? Kau mah jelema cepu, ada tukang ngadu, tukang ngabohong, tukang membocorkan rahasia, tukang naon pokoknya segala tukang. Hah, resep ning mah. Iya tuh Neng maaf, Ica janji mah kawas gitu deh dah, tapi maafkan Icanya Nengnya. Bung, aneh mah bete ka kamu. Ya udah atuh kalau Neng nggak mau maafin mah, Ica mau pergi aja weh. Nya juga dek ieu Pak Ica, emang Neng peduli gitu? Henteu. Neng udah nggak usah kayak gitu nih, udahan aja kayak gitunya. Kalau si Ica sedihnya ho. Bodo amat Jasmine Neng malik-malik ka dia bete ningali si Ica. Iya nih si eta hoream dia. Iya mana geus di mana nanti koneng cuma mau layangan segala. Oh ini Jasmine, Ica teh kembali berjualan, soalnya kan Ica kembali lagi berbisnis. Nah, jeung kembali segala. Emang sebelumnya kamu tetap berbisnis gitu? Yang berbisnis, tapi kan ulahun Ica teh akhir-akhir tukang batu, mata kamu teh pernah ninggali Ica jualan nasi kuning lagi kan. Eta teh gara-gara ulahun tukang batu, lain gara-gara Ica nambung dagang. Oh gitu. Tapi nah atau enak jualan deh kamu teh Ica? Emang dibayain gitu ku Kang Badruna? Henteu, tapi kan Ica putus cengkeng baru jadi Ica biasa jualan deui. Kadi atuh neng kamu teh malikna di Kevoma. Nah, tuh Jasmine menit parenting tuh. Penting. Alah, memang penting tapi kepo. Terus Ica, sekarang kamu jadi single atau tidak punya pacar? Iya Jasmine, Ica single, I'm single and I'm happy. Kenapa Ica happy? Karena Ica senang. Sararok ini keren atau happy teh senang nih. Terus atas si Kang Badut teh pas diputusin sama kamu gimana reaksinya? Aku penasaran Oh gitu, Jasmine tidak ada reaksi soal apaan. Ica teh pas bari sleep call putus nate. Teng pada sinyalnya butut gitu jadi bapering. Oh gitu. Iya gitu. Kalau kayak gitu mah Ica lanjut jualan lagi ya. Nih, duh. Kamu yakin ini teh nggak akan maafin Ica? Bung. Ya udah atuh ari emang mah nggak apa-apa. Neng kamu teh nih udah karunya si Ica tuh tinggalin lebih ke mendaki gunung sedih si eta teh. Ya bae Jasmine Neng mah teu peduli. Ada si Ica naik gunung, ada si Ica sedih, ada si Ica salto, bebas we eta mah kumaha si Ica. Da Neng mah tidak peduli bareng lagi. Dih mini. Vira ngabejan mama kamu betenan lebih ka sakituna mi. Beda. Neng mah Jasmine sebenarnya lain masalah si Ica ngabejaan mama Nengna Jasmine. Eta mah da naonnya Neng ge moal masalah-masalah teh sebenarnya mun kitu mah. Terus pedeh neon atuh, pedeh disusul terus dicarekan, itu. Nah ini eta galen masalah eta, masalah nama Jasmine, karena si Ica ngebejaan eta, si mama kan nyusul. Nah terus kan si mama kemarin udah Neng tadi udah yang apal timah, tici kalong lebih ke kota baru. Kamu teh apa teh capek eta teh nyaho. Mata Neng teh kesel ke si Ica teh. Oh gitu pantesan pas aku pulang teh kenapa aku ngeliat kamu di terminal angkot teh ternyata kerdi udah gimana sama kamu soal tuh sekarang mah makan aja sok makan ya biar nggak emosi sok makan capek kan kemarin capek makan duduk pada lagi ukur ya awas jangan saya jangan bawa kamu jalan kamu namun tuh orang di tuh mana Ciburit Surya rek pamit reka mana reka pasar tapan genahan di karpetan ngaji tutupan tapi maunya ibu-ibu kabeh di dia cing orang keker heula cukup sih jika nama tapi lamun tercukupnya dicukup-cukupkan lah dipanggil gitu ya jika naik angkot ya bener di kursi monyet asa anehnya ibu haji teh make emas mah asa hampa gitu mas keur naon aya maneh ya tumben saung butut di karpetan aya naon nya pandek arisan eta ibu haji jadi di karpetan anu bener eta Imas Imas keceplosan sih ya kumaha tuh nya nah ieu teh mana jeung tutup mulut sagala Imas emang ibu haji teh bau cengut ya gitu ya mah Imas ada bau cengut jadi tutup mulut gitu oh pantasan atuh da maneh mah teu kabeli meurenya sikat gigi ya teh jadi jam sabaraha ieu teh arisana jam berang emang ibu haji naon kita ya teh jeung nengekeun kitu sanggala emang naon dek miluan
nya heueuh atuh Imas maknya ya Ibu Haji sosialita tembelan arisan meni eta mah lain sosialita atuh eta mah letak hungkul henteu eueuh sosialan. Gumanya Bu Haji ieu mah lain Imas anu ngomongnya tapi Ibu Haji mah teu meunang miluan arisan cenah. Har, naha kitu eta teh Imas? Naha Ibu Haji teu meunang miluan ieu teh? Naha? Sok jawab. Nya teh atuh Bu Haji. Bari lagi nya atuh arisan ieu mah deuk beres, sakodong deuk beres. Deuk kieu arisan mah engke we arisan selanjutnya. Amun aya. Embung da Ibu Haji mah hayang miluan ge ayeuna poe ayeuna lain anu engke-engke bari jeung teuing puguh teu jadi nama eta nu engke teh. Pokona mah hayang ayeuna. Ada teu bisa Bu Haji. Teu meunang ku ibu-ibu anu lain masalahna teh Imas mah nya teu meunang oge. Ar, meni kawas kitu Imas, meni dolim ka Ibu Haji teh. Teu meunang ieu dolim ka jelema beunghar orang kaya sosialita mah tinggalikeun pembalasan Ibu Haji Imas. Ulu meni takut Bu Haji Imas takut. Takut aja Karena saksi Imas, ini buna, Imas buna. Ya, Imas buna, mau inyo. Punten Imas. Bunda mangga. Ayo ente eta pesanan Imas, pesanan kuah Imas. Nah, Nya aya ati mah mau inyo. Ya. Alah, jano kan bundanya. Aduh, meni lengkap ya pesanan Imas. Mana pulanganna ente? Mau inyo, pulangan naon mana iyo? Gue tau ge ngepas. Har, pasnya. Nah, ngepas perasaan gue emang hitung-hitung masa. Loh, we dit Imas. Mau inyo lo, di mana? Mana Imas gitu ngepas oge. Bulan sampai karong-karong, gue jeung dagangna bae dikurangan hargana. Mau inyo. Oh gitu, berarti Imas salah gitu atau kayak gitu banyak? Ya salah, atuh mana teh mata kitu oge. Yang tahu beuna mah balik heula nya, oleh keluluran heula sama arisan Mah nya beh buna glowing kita teh kuring Mah nya, hayu Mas Hayu Bunda. Padahal ada laku enak. Kumahanya ilang layangan istrican aya nu meuli deui. Pan ieu teh kudu setor Pak, aya nambah boga duit yang meuli lipten. Ica boga ide. Daster tengan bolong, jeung bolong, jeung palebah kelek di bolong nanti aneh. Alas ya heueuh, pada nanti kudu arisannya. Kumaha atuh mangkaring can mandi? Baik kieu anu teu naon merenya, pan daster anyar ya. Sekalian flexing daster anyar kasih buna heula. Tapi eueuh naon kasih bunanya, pada arisana oge di Imas si Imas. Assalamualaikum Neng. Cik atuh Ica mana teh di sana ieu? Bebaturan teu reuwas, jol we hareupeun. Jol we pada didatang, teu balik pisan mane? Oh ini Mak Neng, Ica teh mau ngasih layangan pesanan si Neng. Oh gitu. Nah jangan naon berak eta melilang layangan. Loba deh, One Piece deh. Semuanya jadi 20.000 Mama Neng. Har, nah ya teh jual 20.000 Ica. Nah aja dibayar ku si Neng nak. Belum Mama Neng, soalnya kata si Neng minta aja we ke Mama Neng gitu. Nah ari budak eta barang meuli teh karon batur kudu bayarna jeung loba di 20.000. Aing. Jadi mana tuh ini teh Mama Neng uangnya? Kalau tuh Ica tungguan mana teh meni. Ya Mama Neng, yes, berhasil. Ya Ica 20. Ya. Ya Mama Neng, makasih. Lamun kayak gitu mah Ica pergi dulu ya. Mama Neng. Heeh, jeung Ica ini telah kan itu meni. Naon atuh jeung kudu dagang lang-layangan segala. Si Seneng di jeung kudu meuli lang-layangan segala. Aing tingalikeun mun balik diberi pelajaran di. Aing. Iya, di nu arisan teh can aya sasaha di aneh aing mah. Imas, ieu teh can aya sasaha atau geus-geusan eta arisanna Imas? Nih, acan can dimulai. Soalnya buara pancan ka dieu, kereta dititah metohana terus si Bunda keluluran heula. Cenah tadi teh jadi can dimulai. Mending loba ge teh sigi deug jeung luluran segala. Siratna mana ka mana? Nah mana teh Mas teu apa tidak update soalnya. Jangan atuh Mas ka jero deui nya. Kurang wadahan kue Mas teh. Tek bantuan moal. Mau maneh mah sok we maneh Imas. Mak nya ieu teh mantuan tuan rumah asa teu etis Nyanggut satu hari gitu mah. Bisa-bisana nih tak katamu si Imas sing minum heula Gaya ieu si Imas minum mana hejo Kade pertalit
melon iman yang bertalit. Aduh. Elsa udah datang gening kamu mah duluan. Tapi kok meni kucel kamu teh. Mandi nggak? Kurang ajar emangnya Ratna jeung nyebutkeun kucel segala. Daster anyar ya teh. Daster 35an. Oh, daster baru itu teh. Pantesan kucel warnanya nggak match, nggak cocok. Tapi Elsa, kamu tahu nggak sih kisah hidup si Popon meni seri banget teh. Nah emang nyerita naon si Popon ka mana nih? Iya gitu, dia teh cerita ke Ratna gini, cina dia tehnya dicerain sama suaminya teh, makanya si anaknya teh mau masuk TK, terus dia nggak punya kerjaan, jadi kayak sedih gitu. Oh, terus naon deh cina? Terus ya gitu, pokoknya mah Ratna kayak nggak bisa nih, nggak sanggup nyeritainnya juga, sedih banget. Ya entong atuh mana teh Ratna, eta sanggup pak mangga, sok diceritakeun. Tapi Elsa, ari si Popon ke kamu suka curhat juga enggak ini teh? Oh, sok kan tara dedenge kok mah neng mada. Loh, kok gak didenge sih? Mending kasihan tahu si Popon teh. Siapa tahu dia teh gak punya tempat cerita, makanya curhat ke kamu teh. Mending gak boleh kayak gitu. Kasihan. Alah, karena udah didenge Ratna, ya dengekeun. Si Popon mah loloban ge bohong cerita nage ya. Maksudnya gimana ini teh Elsa? Ratna gak paham gimana maksudnya? Si eta teh mau nyarita tehnya, loloban teh bohong iya. Panti lagi aya maot iya. Terus si Popon teh ngomong ke keluarga nu moal teh boga hutang, eta nu moal teh pan bohong. Eta teh maknya nu beunghar pinjem duit ka si Popon anu miskin kitu pan moal mungkin. Jadi karena udah deh. Jadi si Popon teh cuma modus aja ini teh. Jadi Ratna juga kena modus. Gitu Ratna kurang lebihna loloban mah. Meninggal ridho Ratna mah. Mana kemarin Ratna ngasih 100, Ratna dimodusin. Aku dimodusin ya apa-apa. Hayo Elsa. Hayo kemana emang nih? Ngambil lagi uang Ratna yang diambil. Jadi ambil sih taktisnya kayak Ratna ngasih tapi ngambil uang Ratna yang tina mah hayo. Meni hariam Ratna juga maneh sorangan dah maneh anu boga masalah lagi. Mama neng mah teu boga ieu mama neng mah chill. Boga masalah. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah Ratna pergi sendiri aja. Nanti kesini lagi ya. Bye. Papan orang Har, nah aja kaki dulu segala imannya Ratna. Ya masih Popon mah di kaler ya. Ngomong dong, jadi kan Ratna nggak bolak-balik. Gimana sih? Nah, tuh lain tanya heula jeung ji ini ari tante. Aduh. Mama Neng ngobrol jeung saya, Bia. Asa kedengen ngobrol Mama Neng. Eta jeung si Ratna. Oh, jeung si Ratna. Tapi mana itu si Ratna eueuh? Kadi itu ini si Ratna mah ngontrol si Popon. Har, nah jeung diontrok segala itu Mama Neng. Emang aya masalah naon? Biasa we, Imas. Katibu ke si Popon. Modus, biasa modus. Oh gitu. Tapi dah Mama Neng nya, si Popon lagi kamar curhat eta teh ka Imas. Curhat naon ya teh? Teu boga gawe atawa bingung si Apin yang asup ka TK? Duana Mama Neng. Terusnya pan cik Imas kieu pon aya mah hayang gawe mah nya geus gawe di tukang kalapa. Cik Imas gitu. Gawe naon di tukang kalapa Imas? Ngerokan kalapa make huntuk gitu. Eta bisa Neng. Masih orang jadi ku huntuknya cukup nih. Wak gitu. Sok itu Imas mana mah kabatur teh ya? Teu meunang Alah, jika anu henteu orang Neng. Sak eta diope kuena menang mulai yo. Menang berapa kasih menang sok diope bari nu lain sok diope sok. Cik urang asaan kue teh Imas. Menang tuh cek Mama Neng ya. Pasti tuh. Soalnya itu pilihan Imas. Cik Imas teh bener malena di tokonnya bodoh anjir gitu. Ampun gitu dong. Nah, guys, aya tingalikeun. Ibu hayu dek balas dendam. 1, 2, 3. Balik pisan salah. Sasya, poin Sasya. Aduh, naon eta jeung bahasa sagala? Wah, sia rasakeun. Nah jeung ibu haji segala ya teh. Kabur Neng kabur. Ibu haji galana kabur. Kuasa. Wah, sia rasakeun bongan saha teh ngajak ibu haji arisan sia. Beak kitu ya teh. Sia. Nah, si burung ieu ngajakeun ieu dasar anyar. Ku aing sia tinggalikeun. Nah jeung mabat segala ya teh kabur. Dasar haji burung ganggu teh nya. Ieu deh ibu-ibu teh datang kumaha arisan teh. Mangga sama tong arisan lah. Lieur aing mah. Duti dam dudi dam. Ari poe ayam nih emosi teh nya aing nih. Iya deh jadi deui. Naon ieu teh? Nah perasaan jadi teu kieu nya.
Ari maneh naon eta maksudna jeung meunang layangan segala tapi duitnya teh dibayar? Kudu mah nu ngamayarkeun? Naon maksudna ieu teh? Naon da mah henteu weh. Nah atuh mun teu mah eta si calon terkenal layangan. Dalapan siki di loba 20.000-an. Naon henteu ning mah ada henteu. Halah ganeng lah. Meni aya we maneh mah omongkeun teh. Tinggali minggu ayeuna mama moal mere bekal sakola maneh. Pek we tong bekal sia. Aing nah ada yang kaos gitu atau mama ada pesen layangan ih meni ya maka gara-gara si koneng mah jauh nah dasar si Ica koneng pembawa sial tuman terbalik pisan nih Haji Burung dasar anyar banjur gerak adan aduh atau nggak sudi nggak tega Iya mama aneh, yes, hasil. emang kunaon gitu Jasmine murag bewe ieu. Oh.